Seberang. Aduh ya, mana caranya? Oh, seberang ya, aduh. Jadi kayak ini orang mau tersebut teh ulah, cek paribasa sarede, akhirnya orang ya serba apa jadi nakal, anak buah mana di situ kumaha iya. Padahal sini itu mereka ban modern. Aduh, benar. Seberang iya. Aduh, cenah hudangkeun. Coba kalian tekan. Ulah penulanya. Ayo gerang, kira jangan guan tuh. Itu kayak acengnya. Poho bawa kita ampur-ampur kan dari cari. Aduh, ampur ya ki. Batur Aceng ka mana jadi ya si Robi? Si Obi keris saung kene ki. Oh, jadi kalau mau maka ilu kali mau cenah. Moal tadi ke kedangan kene sih diajak ke cenah lalu se. Tapi di itu liwat ekana liwat. Liwat aya sih aya. Alhamdulillah ya mah ki masa upenak itu jeung liwat orang yang penting mah sehat. Diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang penting orang bersyukur. Jadi dagingnya ngomong ngeraki ya. Terus. Eta penting digubuk. Bangun ada serem eta. Rupana kok Sumata rupana. Rupana si putih. Oh. Putih nu aya pucungan teh ka luhur ieu tah. Oh, eta mah tenanan malah naon eta setiap anu nyare dia make memang kitu. Digoda eta nguji nyali urang. Apa bodangan apa henteu. Memang segala perjuangan orang pasti rintangan. Jadi amun orang hayang boga peurah kudu peurih. Tah eta hiji tandana kitu nya. Kamari teu nekat urangnya. Rek hayang nyiar kasaktian atau ilmu panemu jampe pamakai cek paribasanya cek kolot. Oh, ngan ayeuna mengpeung aya poe anu bagus ye nang hitung aki nya. Pancen mustari tiis cek paribasa tiis poe herang mata. Mudah-mudahan anjeun berhasil rek niat nyingkirkeun kabatilan nya. Ka ade amun geus hasil ieu ilmu ulah dipake dendam. Sabab amun turun nanti aki ilmu ti aki amun dipake dendam moal manjur. Sabab urang mah niatna nyingkirin kabatilan amun dipake dendam urang eleh atuh ka neraka keur menang lagi ka neraka tah eta dendam manakeun ulah hayang boga pikiran sifat dendam. Jadi aki teh mercayakeun ka linglung wayana linglung bawa ka gunung benjol nya insyaallah mudah-mudahan berhasil urang doakeun ku kabehannya kita geus saya ceritakeun meureun nya. Ayeuna mah aki ngadoakeun sing berhasil mangga kelinglung atuh ya kitu aki ngadoakeun nya di kaangangan seperti di dieu ngamal-amalan aki mah di imahnya Dia lagi. oh mangga didoakeun pakainya sing berhasil. Salam. Oh, nah, omongan heula saat ieu. Oh, bener kan nyusul tamari. Nyusul tamari. Oh. Gitu. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanya. Ayo terus. Isi jasa, ilmu tinggi jasa ieu, sakti jasa. Selama di naon ieu? Bisa ngalengit teh kira-kira. Mana naon bisa ngalengit? Oh, kayak aki lahnya, aki nawasullah Allah kayak sugana tuh kapanggih nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, kalau mana mah di kopiah teh mari jeung geus diturunkeun ilmu pamungkas. Nyata jurus Sina Raksa. Sina Sakti atau Sina Raksanya. Eta dua-duana eta sarua. Eta jang ngalemahkeun anu aya di kopiah. Tah eta nya nu geus akan diturunkeun pakinya. Jadi aki teu kudu barabe geus aya dikiling nu nya. Gitu. Nah, tuh kedua geus ayeuna mata geus mulainya anu rek barang sial teh geus mulai niatna hayang menang ilmu mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya sadar rek ayeuna mah mudah-mudahan pasti ujian jeung cobaan pasti aya ngan urang yakin kana kuasa insyaallah berhasil. Jadi alhamdulillah aki ngadoakeun di imah ayeuna mah rek nah teh laki. ayo. Kita bilang gua piragang yo. Oh, ayo tuh Ki. Ki. Oh. Ki. Aduh, urang diajak kuprak apruk bae ka leuweung. Jauh. Mun jauh kene kitu kieu. Jauh. Emang hang sarakti embung sih. Aduh, hayang sakti mah. Atuh mangkana ieu kan aki ayu. Ngajak pebogaan bae. Ilah urang ngalengit bae lah. Supaya cepet yo. Ayo moal nyasap deui mang. Wow. Awas nya. Oh. Moal nyasap deui digayal ya kurangnya. Tenang bae, wahani mah gawe raki. Baca bismillah, Pak. Nyarakannya. Lagi. Wah, Jamban, aduh. Nyasap di bae kan ngajambang. Oh. Aduh ya. beres jasa lah salah malu lah. Aduh, Mana kumaha sih ya? Aduh ya. Ayo kumaha dikir. Kalengit deui mah. Aduh. Ayolah urang ngalengit deh lah. Kedeng mah aja moal. kadenya. Moal kedeng mah langsung datang.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tempatnya yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Turun deh yo. Tuh, tempatnya tuh. Nah, Ini. Tuh, tempatnya tuh. Tuh, di batu tuh tempatnya tuh. mana sih? Itu tempatnya tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yo, di dia ceng yo. Baheula obi. Nasakeuna di dieu di tapak laki. Jadi ente di dia yo kemari yo tapak. Nah, di batu ieu yo. Di batu ieu. Ji, ya kira-kira orang tapa sabaraha poe? Paling ge 40 poe ceng. Oh. Ge sanggeus 40 poe aki ka di deui. Atuh Ki, dek langsung. Atuh langsung. Langsung. Nang iraha deui. Siap aya kitu mah Ki. Aki mau bisa merena naon yo. Heeh. Mere ieu dong yo. Korban Ki Laras. Pakai nu benernya. Ki. Aki rek pulang dulu lah yo yang obi. Ki berat amat Ki. Atuh encan ka awakan pan. Bismillahirrahmanirrahim. Aki balik lagi nya. Oke. Mari Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Rodek. Ya. Udah aceh udah kalau diberi nanonnya, urusan 40 poe mah. Puasa berarti nyanya Ki. Atuh puasa. Oh, yakin ka mah ya? Aki balik heula. Baiklah, oh tuh. Baturannya. Udah nanangkon, baturan. Sing hade amun aya patok udang salangannya. Oh. Ya ada ngurunan tak mau kebal ge asana mah urang geus kanyawan jejak ya. Oh, makana cek urang ge urang sieun. Ya ada ngurunan. Lu, jilu tuh naon itu? Layar eta mah Kak. Aduh. Kajat mah lima pesta bangun. Ayo geus ayo. Coba campur. Ayo. Ini izin heula emang yo. Ya teuing gedung mah jatah urang. Oh, iya. Aduh. Eta yang beli kopi. Ya saya kita anak buah tuan tanah. Capek lah. Assalamualaikum. Nyai. Assalamualaikum, Nyai. Salah, Kang. Aduh, jangan cai udah kok. Cai Kangnya. Tilu. Dilo. Aduh. Ini jasa dada dilah. Ieu aya naon ieu tadi? Bangunna dudag-dudag jelema bae. Pokoknya mah dirinya mah teu nyaona naon. Yo masalahna mah urang. Ke urusana ente nya Jaber, Jalu. Siap-siap wae. Mal kebal pasti anu neangkeun ka urang yo. Nah, urang mah karunya eta kasih belang. Pokoknya mah si belah mah tenang bae. Tenang bae nya. Neangkeun ku urang ge. Pasti kena pukulan eta. Kang, Ya. itu enak Kang. Ben minum ulang, Ben. Lu hausnya saya yuk. Minum ulang. Oh, Nyai asep pelannya. Yuk. Aduh. Aduh. Pada mau orang asep pelan nih. Ayo, lu. Eta ngendong be ulah balik. Bahaya. Aduh, orang aya perlu neka gunung. Semuanya. Oh itu bisa ya. Orang jeung jalu bae duan. Orang pamit bae nya. Tenang naon lah. Assalamualaikum. Ya perlu mah kurang ditangan deh. Ya. Tak, kira-kira ayo itu tanahna. Oh ya, yang meureun yeuh. Ngomong jembatan bangun anyar ieu tak. Ini jembatan euy. Orang balik ka lembur bangun anyar ieu mah. Oh iya. Aduh, itulah. Yuk. Oh, ada apaan? Pada biasa lah. Ampun. Duh, yang orang cari dengki ya. Pohon hujan. Oh, pokoknya fotok aja. Aduh, orang kan gue mau fotok segala ini malah. Ini tempat itu mah paling ampol doang. Orang mau fotok segala ya. Yuk, ya. Nah, pengantin tah. Ya, undangan lu pada biasa lah. Fotok-fotok kalau dibawa undangan ini lah. Kita buru hujan. Tuh, jauh kira jasa itu pemandangan ya. Aduh, tak. Bangunan tuan tanah kita pada nama tuh. Oh itu pas tuan tanah Bang nama.
Tuan! Tuan! Satu kalau aja soalnya soalnya dagu di botak ya. Enaknya. Tuan! Mana dagu botak? Urang mana yuk? Ondang kecil carenang urang ya, tah, yang burung babaturan kata iya babaturan akrab. Urang mau ondang mau kotok segala, kanyana. Iya urang laporan. Angkat ke problem saeutik mah ieu. Masalah eta si Japra tuan. Oh, laporan masalah Japra kamari. Anu ditarengan teh ya, ku urang titah. Oh tuh, urang ngobrol di dina. Ngobrol yuk, coba rumahnya yuk. Ayo. Laporan naon yuk, coba dia coba ngarikeun yuk. Iya, urang geus kapanggih jeung si Japra jeung si Jalu jeung anak buahna teh deui. Kami mah nyerah belah tuan lah. Geus kami mah ngurusan sawah di bae jeung empang lah. Geus teu kuat kami mah. Oh, teu kuat tuh, buktina banget urang tuh. Bara renjol urang tuh bara rengep. Ku si Japra jeung si Jalu. Aja tuh kumaha geus saya begana. Saat ya. Eta si Aceng segala. Kita si Aceng dibawa ke linglung. Nepi ka ayeuna geus aya 3 bulan setengah ieu encan ngandega infona, encan gede habar. Balik bae namanya, balik berobat tah, ke lamun cager, urusan sawah. Ieu jang berobat mah ieu urang dibere ya, urang aya ge ampau jang ondangan. Ieu dibere kotok ieu, jual bae jang berobatnya. Urang mau ampau ge jang ondangan, tapi jang isa segala ondangan. Guru-guru nya barejut lah geus ka kotoknya, jang berobatnya. Kitu tah. Jual bae nya. Geus cokot bae. Aduh, ente nu ngajol tuh nya. Oh, ayo. Kayak orang ngajual lah. Atuh, kitu bae. Atunya. Sana. Ayo, Ayo kira undangan. Itu sudah. Oke, orang lanjut ke sawangan ke lain. Ini cek terus maraganya. Tahu barat teh nya. Ayo. Yang bere kotok teh sudah jual, yang berobat. Lumayan dikit kotoknya lah. Berangkat lah. Aduh, ya kondangan aya bae anak buah ya. Keburu. Tuh asa geus kebal amat ya dikiling lu can aya kabar-kabarna nya. Melang amat yo. Hah, sedap. Kayak mana dah? Balik ke kitchennya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ki. Duh, geus datang tancan ye lepel orai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lepel orai geus datang. Dari geus pemelang deui lah kuring mah. Ketemu lagi. Oh iya. Kumaha kabarna? Alhamdulillah urang melang jasa ka didinya. Ieu melaku naon tuh? Ulang kembali ka imah tuan tanah. Geus atuh ieu salaman. Saya saking kangenna pan ulang ka didinya. Ayo dieu keula. Anu ni bae ya. Atuh naon ki atuh pan urang geus kebel teu kapanggih urang ka didinya melang bae ih ya guru urang hiji-hijina. Hampura, tadi orang keur ngajagaan warung. Emang anak gua ka mana? Kamari terus perjalanan jauh, jadi capeun. Mudah-mudahan ulah gering lah. Urang kamari kan ketemu jeung tuan tanah, cek tuan tanah eta masalah duit geus dibikin kabeh ka didinya. Urang mah lain melang ka didinya sebenarnya melang ka duit. Nah, Ki, atuh didinya mah ribut duit bae duit. Pusing urang yo. Pikiran duit bae duit. Jatah di pan geus dibere meureun. dibere ge kin teu sesuai jeung perjanjian. Tadina kan tuan tanah ka urang merena sakean, kuy pan tu aki mah diberena ke urang hanya cukup yang meuli yang ongkos doang kamar. Tuh ayo orang ketemu tuan tanah ngajelasin kumaha. Kalau tuh raya ya waktu kira-kira. Ayeuna lah, ayo berangkat. Ayo tuh keluar mah. Ayo tuh. Kena clear hal kabehnya. Nah, urusan kumaha ayo carana. Urang pan tengenaheun nih jatuhan tanah ngomongna pan geus dititun ka didinya cenah. Ayo emang mau ya mau make ilmu ya leungit. Ngalik mah ayo. Oke, gereja kelan atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bau awas yuk. Ki, urang lagi. Tuh asal nama tuan tanahnya. Mana? Aduh, kumaha sih tuan tanah. Aduh. Nyeri yeuh. Duh. Di barana emang ieu. Ih, bukan hemat tuan ya. Oh, aya cara naon yo?
acara iya le masalah acara nanaon iya ngomongin masalah duit. Tuh cek aing ge. Asa kapanggih mantri geong geus teh jauh. Duit malulul duit. Aduh ampun aing lieur aing ye. Aduh kumaha aing teh saundangan bebeakan ye segala foto kamari anak buah. Datang. Kapanggih di jalan. Dibikeun yang undangan ge. Amplop yang undangan geus. Ayeuna keparanggi jeung jelema ieu dia aduh. Iya masalah ngaberesin masalah duit yo. Tanggung beres yo. On dibayar kamari sebares ge duit aing da rieu ieu. Kilinglung atuh eta kegeol. Asa kapanggih duit. Aduh aing puyeng sabenerna mah. Geus saha kula mah di dinya teh kabeh Sebenarnya mah urang mah katilinglung teh hayang silaturahmi. Ayo tilinglung ngajakan kayak mah tuan tanah tuh geus bae urang mah ieu tuh ngomong-ngomong masalah duit teh urang mah tilinglung. Kumaha sih kamari ngomong masalah duit. Ngajak emang tuan. Terus kuari buli salah kumaha sih? Itu lain itu ki urang mah niat nama emang hayang sabari silaturahmi amun misalkan kita dikitukeun pan urang mau silaturahmi mah. Emang benar. Tapi aduh, kumaha sih? Ya kamari mah ngomong-ngomong masalah duit. Kunaon tuan? atuh ibu bari enggak saria ieu. Itu duit. Enggak saya mah ulah ribut lah. Urang dibere nya. Ya, duit mah urang beak, kamari ge geus aron balik kondangan ye ngenong segala itu ge, gitu nu hajatan. Urang beakan tak foto-foto segala naon ge. Ya, ini beber sepeda we tah. Ya, sepedanya. Tah, sepeda bawa tah. Jual, nya. Jual tah. Itu bukan naon we na. Oke, tuan tanah baliknya make naon tuh? Kaje ning mah leumpang lah. Demi masyarakat oke bae, kaje ning barang sakit. Benar. Atau aing Ya aki dibere naon yo. Tenang tah, ayo jam ya. Nya, waduh aing lah, aing terkawa sakieu ge geus beakan aing di parentahan malulu. Aduh, tara liut aing yeuh. Ayo lasiun. Ya jam ya. Tah, dua aja. Jualnya. Oh, Gitu bae itulah. tuannya. Tuan. Oke, sip dah. Gerak. atuh saru orang nuhun ya. Orang nuk balik dia aduh, ya ongkol lah. Kayak gitu tuh. Aing belan leumpang jadi ayo, geus. Ayo ke mana ieu urang ki? Iya tualik mah aki heula yuk. Naik Oh, jaga. Dan geus meunang tah sepeda segala itu menang jam atuh. Kira balik itunya. Balik. Ngalengit, sepeda bisa dibawa ngalengitan kan, bisa dibawa ngalengit. Bawa leungitnya atuh sepeda. Keke dong. Aya tuan kena isin. Oh, tuh urang wan balik ke lawannya. Nuhun ieu sepeda ieu nya. Oh, geus. Lumayan jang ieu. Jang karanti aya nu manggil. Oh, tuh bener kenahan tah itu bawa. Adanya. Nangis baiklah. Makanya setelah mandi 2 kalinya. Oh, balik tuh linglung lah, mengadanya nyasar. Ya, baiknya. Sok itu di mana. Aduh, ampun, karena Kawasaki ge geus bebeakan. Kemudian yang beun sapoe 2 poe 3 poe mun kukulikan di lembur. Atuh bebeakan aing lah, ampun. Sia asa aing dijemput kumaha teu ngeunang. Tah, untung aing anu ieu na lumayan. Coba mun saja mah mararah doang kan malalena. Mana duit malulu puyeng aing lah. Aduh, kumaha meureun lah. Aing subeakan, aing bean leumpang ieu. Burang. Yuk, ayo, daber. Ayo langsung ka ditu bae lah. Nya mah meureun. Makanya lah. Ayo. Nah ini mah lebih dapur lah. Hei Pak, ada gerani, karungnya batur. Kagur tangtu atau jelema. Tuh, ayo. Mahal lu eta kejadian ya. Di dieu urang digedor-gedor. Oh, tuh. Aduh. Kumaha Wang? Mah, kamana bayi? Kamari diserang loh. Aduh, kumaha eta kejadian kamari? Aduh. Penyaukam eta neangan tadi. Kamari. Eta lo urang sare tadina, saju digedor-gedor tah punyana. Neangan akang bae eta maksudna naon eta kan urang penyaukam. Ji golok urang ka mana nya? Golok si mana lagi? Golok di mana lagi nyampean teu? Penyaukam pan teu nitipan akang. Eta nu dirasa naon coba? Pak. Aduh, aya bae tuh yo. Wah, Ima. Lo, Coba mana nya lo? kena tapak geni mah lo. Parah ieu tah. Coba ini ya. Woi, tahan. Bikin kurang ya. Oh, mande.
Coba. Sekarang nonton. Nangkep. Bismillah. Kau golok coba. Ngapain tuh yuk? Aduh. Nah, golok tuh. Nyawa tas si Jalu Kang, berang. Diuk. Iya. Diuk. Warga mah istirahat teh heulan nya. Oh, Kang. Bahaya eta, aduh. Amannya. Iya, alhamdulillah jasa ieu golok kadena teh dibuka, amun dibuka mah ambal aya ieu imah, amun buka kabeh. Izin kabeh ieu. Aya jahat aya naon lumpat teh ka imah urang nyaho kan? Nyawa Kang. Nya. Panek balik we nya. Oke, mari. Ayo, Bos. Cing lan, belakang mana? Iya aing capek-capek ya. Daripada neangan japra aing lah. Capek doang aing. Bab belur ku japra. Aduh, baik daripada kemarin orang-orang japra aja karena ronyok tuh jalan geli. Mendingan butan dal kacang aing yo. Lumayan orang bisa 6 gue ya. Nah kan. Ayolah. Kapar orang. Waduh, gua ada burit ya para rawa. Balik aja tuh. Balik ah. Botak. Hei balik ke Seboret. Oh ayo. Ayo balik lah. Kata kah? Ayo, burit. Waduh, tak kurang mending kursinya. Oh, daripada kamari. Lapar lu siapa? Gak jadi gak aing lapar ya. Beuteung aing lamun can dieusian sok leuleus tat. Duh. Oh, agak sore kieu. Sore. Si Aceng teh balik-balik kieu. Eling nu masa di imah kamari kapanggih. Apa nangis balik itu kakek lindungnya? Berangkat ah. Poho, ayo aing rumah sorangan bae mah. Oh, pengawal. Aya senjata aing mau senjata sih ada naon jalan lah. Duit segalanya soalnya gini lu selalu baik tapi duit mah lu. Oh persiapan ya, ayo lempar sorangan baik pada ini mau pengawal alu aja ke Saribuk dengan si Japra ya. Wah senjata saya naon di jalan lah gitu kan, itu. Oh, duit mah yang dilindungnya. Misalnya berangkat ah, tidak mau ada belakangnya. Karena mau ada belakangnya nih. Kalau dilindung. Siapa yang belum saya kan naon nih, soalnya memang ada begal bahaya ya. Itu pakai lindung ya. Siapa yang saya naon nih, sorangan. Menu yuk. Ayo di mana ya? Assalamualaikum. Linglung. Lung. Assalamualaikum. Linglung. Kiringlung. Siapa tuh yang keluar? Telak gua ya. Telak gua ya. Aduh, tuan, nah, iya tuan, bedih segala, aduh. Nah, ini tuan, bedih segala, aduh. Ngage, linglung. Hampura tuan, udah bersolat yo, tanggung. Ngadenge. Hampura kiringlung. Aduh nya, orang hampura yo. Oh, di hampura. Dan naon mau makan tembakan padahal sorangan bae enak mah. Sorangan ya Allah padu bae. Aki ya di bedil yo. Bagus nah, kalmu aki iya loba yo. Oke. Aduh orang dari kali ke kaki itu, aku masih linglung. Aduh, iya. Tetap bedil lo diacung-acung bae, tunda atuh di dia. Oh, lah, itu ada dia. Tunda atuh di dia. Dia ngomong enak ya tuan. Kieu linglung. Eta si Aceng kumaha, can balik-balik kieu. Kieu tuan, ulah lo ngomong. Aceng mah kertapa, pancena yang sakti. Waki, kita tapa di gunung benjol.
Oh, warnanya gitu mata yang setapa maju isu ke kangen ya. Oh, tenang, bos malah gitu ta. Diberek kurang gitu ya. Kangen isu ketunya. Ini sih emangnya. Arti meureun. Tuh lah nanti non bedana atau nak murid lagi kos itu atau gue udah mata jauh kos itu. Jol, kan seru kepunya. Atuh kumaha dia paksa gitu ih. Tenang diberek gue lah. Ih, dua lengan, iya lupa, tuh nya, nah, jangan itu, jangan kata acengnya, nah, jangan aceng lah, malu dia mesti gak bubuk-bubuk lagi lah, lagi cukup lah, jangan kata acengnya, dulu lah, Bubuk, aduh. lumayan lagi lah, gitu cukup lah kalau itu macam pulang-pulang gitu namanya, Nuhun mah. aduh, menurut, belum masa rohana teh tentang jeung kimang teh geo, Lumayan lah. kena duit baru, Udahnya. oh guys, aduh. Nuhunnya. Atau kirim nya, orang kita balik belahnya. Ya, tuh. Kulit ya. Malah pohonnya. Oh. Engke kurang si bere duit kan poho deui. Oh, lah tuh hakim mah Oh, ih. nangis kebal tapaan si Aceng. Aceng, tapana kan. Teleponnya. Tadi coba Assalamualaikumnya. Oh, balik. madanya. Sama oh yuk sini yuk ada batang aceng yuk tentang soong yuk aduh coba nong lah aduh Ceng, kuat lumutan dia aja ke segala oh tapak kabina-bina mah barangkali teh apa Ceng ya tinggal sapa deh ya Duh, apa gitu yang sapa deh kita pokoknya mah. Ya. Gina-gina. Bukan. Ya jangan gitu. Lu tinggal nih. Tangwan Ceng, sapa deh. Ya. Oke Mau sapa deh ya. Yo.
orang yang ngelekan Japra punya. Alhamdulillah. Oke, mau ulang-ulang. Oke, mau. Guys, malam-malam tuh malam. Akhirnya guys lulusnya. Diucap lagi. Itu baliknya. Oh, nontinya. Lulus kayaknya. Alhamdulillah. Pakai ilmu nanu bener. Ulah pakai ngejawaranya. Akhirnya balik ya. Diantarkan lagi. Wah, udah diantarkan. Dek, ada nggak? Bulan ki enon. Ada nggak? Oke, ngomong ya, Obin. Saya gitu ya. Enon ki. Ngomong-ngomong, Instagram kan? Alhamdulillah ki serada mendingan siapa ki. Alhamdulillah. Ngomong Instagram, wakil diajak ngasih post. Iya, Aceng. Nukan Kemarin di gunung. Wah, warung kira tutupan, rapi-rapi. Kurang berangkat hari ya. Oke, korekannya ya. Sarunya ya kepentingan mah. Bisa. Parowek deh. Ayo, beres-beres. Beres rapi. Itu berangkat. Ini mah deh ini. Oh. Orang ada tekat-tekat deh. Oke, Oh. Ayo hujan meren. Kali datang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah datang ini. Oke. Sedangkan emang ada kelasnya. Aduh, kangen amat yuk. Nanti Ayo ih. 10 poin ya. Aceng. tapi kerasanya. Mau kerasa lah. Hanya coba megang ke. Aceng kerasa ge yuk. Ceng. Waalaikumsalam. Kerasanya. Ini 40 poin ya. 40 poin ki. Atuh. San yuk. Buset. Rumutan dia. soal batan bujamban ya. Bau emang. Gimana? Oh, nanti. Nunggu. Emang jenggotan dia ya Aki ya. Tuh mungkin ada di nama berat jenggotnya. Ayo lagi balik mau. Ayo balik lagi lah. Alhamdulillah. Geus asak ti korima. Nah, warik dia nges asak. Urang kali mah kiregang heula. Ka di ditu ku Aki dijajal. Jajal deui. Jajal ku Boleh, kiregang siap. segala. Ayo. Oke. Kita ada kurang tenang ya anu tapa sana mun teh salah geus 40 poe ya mudah-mudahan geus berhasil tina karetag hate sanubari aki yang geus berhasil mudah-mudahan ayeuna aya di perjalanan Betul dia. Alhamdulillah datang. Misalnya le langit, nikmatin udara, ngarokok, nikmat jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Alhamdulillah. Kumaha langsung. Berhasil tak itu ada. Calik. Jangan. Coba nyadak saya waduh ya rombongan dia bisa umpan dia mana pantas berjuang ya. Bapak saya dia. Coba maaf. Jangan. Saya begitu yang nanya nya.
Rumah kira-kira eta selama di pertapaan. Bunga ceng, pan aceng mengejalankan. Terus terang iki, air rasaan mah loba. Model segala jurik bongkok, jurik segala pocong lah. Mang Rodek lah nu nyawa persis nama. Naguan. Oh, nyana pas nama ditumpakan segala sih jadi dengekan. Bener ki eta gogona loba aja sa bener ki. Aya pocong, aya tuyul, aya jurik bongkok, aya macam segala lewat eta. Jadi teman berapa gogodan. Amun orang ngenatain mah tuh orang karena lain orang barang siar nyar ilmu atunya. Pas terakhir tadi, Iya kata. orang didatangan. Aki-aki kolot desa. Haji cambang lagi para ruti, kumis para ruti. Jangan alam teh mana kata. Tapi jangan ngarepin tuh. Orang punya bebejanak gitu doang. Ilmu eta dipakai nu bener. Ulah sampai dipakai nu teu bener. Ternyata gitu. Alhamdulillah tuh ceng hari kita berarti aceng geus lulusnya, geus diberi jangan mah ku aki buyut sakti tangarananya. Jadi insyaallah yeuna meureun ayeuna di aki eta pakaian teh anu bakal diturunkeun ka acengnya. Jang. Kulan ki enaon. Oh iya. Jadi di itu di kamar khusus bagi aki eta aya pakaian. Iya. Oh akhirnya dipastikan ke si Aceng. Karena kan itunya ke bakal dia gitu. Mohon ki. Ki bajuna. Omong ayo alhamdulillah dia jadi ieu meureun geus kuduna nya. Kuduna geus kudu ngawariskeun ka Aceng aki sabab ieu ge turunan ti buyut sakti teh anu ka Aceng kamari nempongan teh kitu nya. Dulu kan butuh nalar kan susah. Insyaallah ieu jeung ayana kos kieu teh sugan di pasihan jalan keluar ku Allah Subhanahu wa taala urang rapi-rapi deui sakumaha biasana anu dipikayang kurang sadaya kitu nya. Mangga ditampi. Terus lah merenya. Ya, terus lah. Sok. Bismillah, walaupun tiap kalinya. Oke. Taki. Waduh, ya pantas saya gitu mata. Kajian lagi geus kawas satria apanya. Bahasa triangan tetap aktif bisa kita baik. Sebab ieu mah urus sebab ya. Tapi jawanak akhirnya ketulan. Sirakap. Itu tak, kita tanya sirakap tak gitu. Patokan hati akhirnya di asupan. Ayeuna akhirnya di esian nyata ilmu jero atau ilmu batin. Bismillahirrahmanirrahim. Sinna rasatina. Rasa ayat bina manusia, sakina ayat malu, lagi bikin negara pemberan, neraka sakti, rasa yang bina manusia, sakti bina kawasa. Aceng ayeuna mah geus ku aki geus bakalan dan mudahan aki ngadoakeun terus saong ngamalkeun eta ilmu bener ulah dipake salah. Mun dipake salah bentak cilaka kana diri urang jeung cilaka ka bararea kitu nya. Awas ulah aya boga pikiran tentang sejahtera urang rek niat nyingkitkeun ka bangkilan. Oke, ayo, geus mah. Ada apa balik bae. Ada kundakinya pokoknya ieu wajahna beura pimpinnya sing aya beneran sing aya keberhasilannya. Gitu mah ngawatu ngadoakeun aki. Kada sejalannya. Waalaikumsalam. Ayo ceng ada bener-benernya. Kontrol ulang di baskom ki. Insyaallah. Pokoknya ulah sieun. Di jalan kabelan mah ki malas asa. Ngabela mal kapalangnya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngangit lah. Oh, baik cepat datang. Nyerkelan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anu ketinggalan dia. Rodek. Jangan eta. Mana yur? Aduh, turun lah, baiknya. Oi, langwan, masih ki kudu ditinggalkeun. Atuh lagi nyerkelan atuh. Ki doang tadi sakudung tah. Bebeja atuh. Coba yang tinggalkan gula ki. Amun bebeja kaki mah mau ditinggalkan gua ki. Oh, gitu memangnya. Atuh makanan nyerkelan. Gitu. Oh, ya. Rodek. Teu nyasar. Teka tinggalin. Ayah. Metanya. Tinggalin kepala. Aduh. Baik deh. Ayo nyerkelan.
Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kayaknya akhirnya nyampe dia bayarnya. Oke, oh. Ingat, pesan Kiregang, amalkan ilmu nu benar ya. Oke. Atau nggak banyak ya. Madanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.